serba salah ngajedog di imah pajarkeun pangedulan eueuh gawe ari neangan gawe pajarkeun ku salaki teu kacukupan di imah teu dangdan pajarkeun aing ramijut dangdan saeutik disebutkeun centil komo ieu lamun awak begang pajarkeun teh aing ngabatin ari dibere awak belut ieu ajarkeun teu bisa ngurus abah dasar gableg tatangga kan hirupna teh aya dicaritaeuna ye lamun maneh dek cerai jeung salaki kudu dipikir heula sabab maneh mah lain artis beda ceraina maneh jeung artis mah ari artis mah begitu diceraikeun ku salakina jol meunang pigawean aya anu nawaran jadi foto model aya anu nawaran endorsan baju make up kan genah moal mikiran pigawean pasti ka dituna bakal menang piduiteun coba ieu lamun ceraina maneh komo hirup di kampung mah lain menang pigawean mah kalakah menang pi omongeun cek tatangga teh kunaon si eta diceraikeun abet kitu nya meureun si eta mah da diceraikeun oge borosna kana duit lain menang pigawean mah kalakah menang pi omongeun dagu geus mah tukang hasut munafik resep ngomongkeun batur di tukangan tempo panggih mah jeung aing hareupeun kos nu heueuh sok baik sok akrab ye ulah pasang muka dua kali-kali mah ye muka usaha meh aya hasilna baladageun sakumaha lobana jelema anu sedil ka aing sakumaha lobana jelema anu iri dengki ka aing nepikeun ka ayeuna ge eueuh jelema anu wanieun ngomong hareupeun aing ngomong salangit mental saali baladageun ye ari gableg sungut teh kudu dijaga kudu era kudu ngaranna bujur ye bujur wae deuk hitut mikir-mikir heula sieun kadengeun ku batur sieun karasaeun bau ku batur ari maneh boga sungut teh dijaga dipake ngagorengkeun batur dipake nganyeri batur ye heg mikir-mikir heula ari eudeuh ngomong teh da batur teh dina jero awakna teh aya hatean lain aya bobokoan baladageun ye emang cinta mah butuh pengorbanan kan lamun hayong berkorban wae eta mah lain pengorbanan tapi penderitaan matana ari jadi jelema ulah sok bogoh-bogoh teuing lamun bogoh ulah make perasaan hungkul tapi kudu make logika aneh nyaho mana pengorbanan yang mana penderitaan bener teu baladageun caritana sedil caritana akuna ngepoan di scroll ditilik-tilik dibulak-balik ditempoan foto video jeung statusna ari kana gayana nurutan ye eta teh sia teh iri apa terobsesi baladageun serba salah ari hirup jadi konten kreator aing ngonten tentang kahirupan majarkeun aing teu bersyukur konten tentang sikap jelema anu osok ngagorengkeun batur ngagosip batur ajarkeun aing nyindiran sok suci konten tentang masalah agama kata-kata bijak aing disebutkeun munafik hari aing kudu konten naon atunya konten anu bener wae ngocoblak tentang masalah kahirupan aing loba dihujat komo deui nyeun konten video syukur materi weh salam dunya nasib konten kreator baladageun ari hirup hayang tenang boga badan hayang sehat ari gableg pikiran dipake mikiran batur gableg hate panasan ku rejeki batur hirupna sapopoe loba nguruskeun hirup batur sehat batin pikiran kumaha ai loba iri dengki wae ka batur mah baladageun hakan panggenah-genahna lamun curhat kamu jadi salaki moal bocor moal nyebar atunya heueuh dek teu nyebar kumaha dek teu bocor kumaha ari sapopoe nangan saukur nempo HP mah lain didenge mah ye pamajikan keur curhat tentang masalah rumah tangga masalah kurang resiko manehna mah ayo nyanyo HP pamajikan mah geus ngocoblak ngaler ngulon ngidul ngetan lain didenge mah kalakah ditempo HP nya pasti moal bocor nya pasti moal nyebar da teu nyaho si curhatana naon ari ngan saukur nempo HP mah baladageun Neni loba gaya leheung lamun jelema aya kana naon ye aing mah loba gaya ge duit sorangan lain hasil minjeman jeung ngabokongan aing mah loba gaya ge mampu siri turutan teu bisa aja dong baladageun
isuk-isuk nu ditempo HP, urang nu ditempo HP, penting nu diome-ome HP. Nah giliran batur nyen status, nyen video, ngarasa kasindir, ngarasa kasinggung. Asia nu dicoo teh naon? Cigak monyet anu ngabugulung kalapa. Tuh tempo eusi video batur, eusi status batur. Lain eusi anu congkak, anu cutik, aja nu lucat tinggi, hek deleh atuh, deleh. Paladageun. Ye, Kardun, ulah sangeunahna kamu jadi pamajikan teh. Ye, batur mah hayang menangkeun urang teh, urangna nu jual mahal. Adengkeun urang ku maneh, geus mah banting harga, di diskon, jabani gratis ongkir. Angere sangeunahna kamu jadi pamajikan teh. Paladageun. Lain teu nyaa, tapi ingat kalakuan maneh anu bisa nyieun aing tingkah. Beledag. Tuh guys, ece mah ye, batur mah isuk-isuk teh neangan kagorengan. Aing mah isuk-isuk teh tingali ngadago anu keur ngagoreng. Ye, dek tegen aku maha isuk-isuk kopi ngariung diuk dina bangku. Batur mah isuk-isuk teh anu geus ber ka sawah, ber ka kebon. Coba ece diuk sapopoeuna ge. Lalaki zaman ayeuna lamun geus boga pamajikan sanajan aya awewe anu leuwih geulis ti pamajikanna moal daek ngarespon. Maneh percaya teu? Henteu, sarua aing ge teu percaya. Paladagu. Ye, lamun maneh buka usaha di perkampungan, lolobana jelema nu iri dengki, tata tangga. Tapi lamun maneh buka usaha di kota, loba saingan. Tapi loba saingan leuwih babari tibatan anu iri dengki. Bener teu? Paladagu. Ye, Kardun, kurang kumaha pengorbanan urang ka maneh. Diajak susah bisa, diajak ngalah duit bisa, komo deui meakeun duit leuwih bisa. Tapi nu teu bisa dina diri urang hiji manuk kuduaan. Baladagu. Keur bobogohan mah meni sagala ditawaran, sagala dipangbelikeun. Ayang mau apa? Ayang butuh apa? Teu sidik mah urang embung oge dipaketkeun, relaan dianterkeun ka imah. Coba aya nangis kawin, bola arah ning aya kahayang. Urang menta oge teu diguguk, didengena teh lain ku ceuli. Tapi didengena teh ku bujur. Nempo pamajikan teu boga cangcut. Cangcut geus pararegat karetna, lamun dipake teh nyengsol, utang geus ngararambai, geus barolong. Teu hayang mambeulikeun. Nah, ari kana mukana. Meuni tuturubun. Teruskeun jadi jelema anu tenang jeung senang. Tong ngadenge omongan batur sanajan dikagogoreng urang. Ingat, tugas urang mah beraksi, lain eudeuh klarifikasi. Paladagu. Gaya we elit, ari ekonomi sulit. Utangna pabeulit, ari omongan saluhur langit. Tempo ditagih. Pura-pura sakit. Saka deui atuh. Lain si eta mah. Heueuh, si eta. Baladageun. Nu dihina, nu disepelekeun, nu direndahkeun, ka dieu kumpul. Ingat, dunia berputar. Ayeuna maneh diremehkeun, dihina, diinjek-injek. Siapa tahu isuk pageto hirup maneh bakal sukses. Jeung jelema anu ngahina maneh, nu ngarendahkeun maneh, nu nyepelekeun maneh, hirupna sangsara bahkan bakal butuh bantuan maneh. Bener teu? Baladageun. Urang mah teu dendam, tapi urang mah inget naon wae anu pernah dilakukeun ku maneh ka urang. Baladageun. Dengekeun Kardun, ngaranna ge awewe. Awewe mah lamun geus kurang resiko, kurang sagalana. Tong boroning jelema, jurig oge kurang sasajen mah beda. Ayeuna urang oge lamun geus eueuh embutna nempo kuntilanak seseurian ge ku aing mah ditampiling. Keur nyindirnya. Pi engkeun deui lamun deuk nyindir omat make ngaran. Piraku jagoan kos didinya nyindir teu make ngaran. Baladageun. Yo, nya jelas beda atuh awewe zaman baheula jeung awewe zaman ayeuna. Baheula mah ye jadi randa teh sieun, bingung,
kumaha keneangan duit keur dahar, kumaha keur neangan duit keur jajan budak. Coba awe zaman sayeuna mah moal sieun jadi randa da palinter neangan duit. Matakna lamun boga pamajikan bener teh ulah sok macem-macem. Peledak